Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al-ghibatu ari ieu eta martelakeun ghibah. Al-ghibatu ari ghibah ya ari itu ghibah dzikru ahika eta nyaritakeun kadulur anjeun bima kana perkara yakrohu anu mikangewa itu akhi hu kana itu emma walau pi wajhihi jeung sok sanajan di hareupeunana itu akhi kaqaulika saperti ucapan anjeun fulanun ari si fulan a'roju eta anu pincang au pasiku atawa au pasikun atawa anu pasek au fakirun atawa anu pakir au qosiru siabi atawa anu pondok bajuna turidu anu ngamaksud itu man bidalika ku itu dzikru akhi tankisohu kana ngarendahkeunana itu akhi wa asbabuha jeung ari sababna itu ghibah sama niatun eta aya 8 al-hasadu eta ku hasud wasifaul ghaidi jeung puasna hate wa iradatut tarafu'i jeung ngamaksud kana ngaluhurkeun diri wal mubadaratu jeung gagancangan ila ta'tili kana ngalumpuhkeun jalma al-mu'da anu iri anil wusuli tina tepina ila muradihi kana pamaksudanana itu mu'da wal qasdu jeung ngamaksud ila tabriatin nafsi kana ngabebaskeunana diri wa mujamalatu jeung nyaritakeun wa mujalamatur rufaqai jeung nyaritakeun kana pagawean babaturanna wal hazlu jeung heureuy anu kaleulewihi wal istihza'u jeung ngahinakeun walaisa jeung henteu minal ghibati eta tetep tina ghibah naon laumul muksiri negorna ka jalma anu lalawora ala taksirihi kana kalalaworaanana itu muksir wa irsaduhu jeung nuduhkeunana ka itu muksir ilama kana perkara fihi anu tetep dina itu emma maslahatuhu ari aya kamaslahatan pikeun itu muksir li'annallaha karna saestuna Gusti Allah azza maha luhur Allah wa jalla jeung maha agung Allah lam yanha eta henteu nyegah Allah anin nasihati tina nganasehatan walakinnahu jeung ari tatapina Gusti Allah naha eta ngararang Allah anil ghibati tina ngagibah wa balago jeung nganepikeun Allah fil inkari dina inkar alaiha kana itu ghibah faqala teras ngadawuh maka ngadawuh Allah wala yagtab ba'dukum ba'do wala yagtab jeung ulah ngagunjing aranjeun wala yagtab jeung ulah ngagunjing saha ba'dukum sawarehna araranjeun ba'don kana sawarehna deui ayuhibbu naha mika cinta saha ahadukum salah sahiji araranjeun ayyakula kana yen ngadahar aranjeun lahma akhihi kana daging dulur aranjeun maitan barina anu tos maraot pakarihtumu maka kudu mikange wa aranjeun
kana itu yakula lahma ahihi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.